Bismillahirrahmanirrahim wa nafa'ani bi ulumihim fi daraini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sawiji man utawi sopo wong iku enta kodon nerima batal ya si man wudu ing wudune si man haruma mangka haram alaihi ngatasi si man opo arbatu asya papat pira-pira perkara as-sholatu sawiji haram salat wa tawafulan haram tawaf wa masul masapilan haram jepok mashab wa hamluhu lan haram anggawa mashab. Paslun hartosna iya pasal sahiji man narisa jalma inta kodo eta narima batal ya si jalma teh wuduuhu kana wuduna si jalma haruma mangka haram alahi kasih jalma naon arbatu asya'a opat sapirang-pirang perkara as-sholatu kahiji haram salat wa tawafu sareng haram tawaf wa masul masapi sareng haram mawa Quran wa hamluhu sareng haram mawa Quran wa masul mashapi nu tadi saacan wa hamluhu haram nyaba Quran wa hamluhu haram mawa Quran tegasna diharamkeun ka jalma anu henteu boga wudu teh opat rupa perkara hiji haram salat naha salat fardu atawa salat sunat dua haram tawaf naha tawaf fardu atawa tawaf sunat tilu haram nyaba Quran lamun henteu aya darurat opat haram mawa Quran lamun henteu aya darurat wa yahrumu lan haram alal junubi ngatasé wong kang junub opositatu asya'a nanam pira-pira perkara as-sholatu sawiji haram salat wa tawafu lan haram tawaf wa masul mashabi lan haram jepok Quran wa hamluhu lan haram anggawa mashab wal lubsu lan haram menang fil masjid di ing dalam masjid wa qiraatul Qur'ani lan haram maca Quran wa yahrumu sareng haram alal junubi kajalma anu junub naon sitatu asya genap sapirang-pirang perkara as-sholatu kaiji haram salat wa tawafu sareng haram tawaf wa masul mashabi sareng haram nyaba Quran wa hamluhu sareng haram mawa Quran wal lubsu
sareng haram cicing fil masjidi di masjid. Tegasna haram ka jalma anu junub, tegasna haram ka jalma anu henteu acan adus. Dina ieu kitab teh aya genep. Hiji haram salat, nah salat fardu atau salat sunat. Dua haram tawaf, nah tawaf fardu atau tawaf sunat. Tilu haram nyabak Quran lamun henteu aya darurat. Opat haram mawa Quran. Lima haram ka jalma junub teh cicing di masjid lamun henteu aya udur. Genep haram ka jalma junub teh maca Al-Qur'an lamun diseja maca Quran, lamun diseja dikir atawa diseja ngadua eta henteu haram. Wa qiraatul Qur'ani teu ditambahna po teu ditambahan tidinya gitu. Wayah rumunya wayah rumu wayah rumu lan haram bil haidi kalawan sabab haid opo asyaratu asya'a 10 pira-pira perkara. As-salatu sauji haram salat wa tawafulan haram tawaf. Wa mashul mashapi lan haram jepok Quran. Wa hamluhu lan haram anggawa Quran. Wa lubsu lan haram menang fil masjiding dalam masjid. Wa qiraatul Qur'ani lan haram maca Quran. Wa shaumu lan haram puasa. Wa talaqu lan haram den tolak. Wal mururu lan haram ngaliwat fil masjiding dalam masjid. In khafat lamun wedi ieu si mar'ah talwisahu ing nete sedam. Wal istimta'u lan haram dan alaf suka bima kalawan barang baina surati kang tetep ing dalam antarane udal waruk batilan dengkul. Jadi ti dieu wayah rumunya. Jadi aya tilu dina pasal ieu mah. Kahiji cenah tadi teh diharamkeun ka jalma anu henteu boga wudu. Dua diharamkeun ka jalma anu junub. Tilu diharamkeun ka jalma anu haid. Wayah rumu sareng haram bil haidi ku sabab haid. Naon asyaratu asya'a 10 sapirang-pirang perkara. As-salatu kaji haram salat. Wa tawafu lan haram tawaf. Wa mashul mashafi lan haram nyabak Quran. Wa hamluhu sareng haram mawa Al-Qur'an. Wal lubsu sareng haram kaluar. Wal lubsu sareng haram cicing gitu lubsu. Sareng haram cicing fil masjid di masjid. Wa qiraatul Qur'ani sareng haram maca Quran. Wa saumu sareng haram puasa. Keur saha teh diharamkeun ka
jalma head. Wat tolaku sareng haram ditolak. Wal mururu sareng haram ngaliwat. Fil masjidi di masjid in khofat lamun sieun ieu si awewe teh talisahu kana ngocorna getih wal istimta'u sareng haram di alap suka bima kana perkara baina surati anu tetep dina antarana udal waruk bati lan dengkul baina surati dalam dina antarana tuur waruk bati sareng bujal. Tegasna anu diharamkeun ka istri anu keur head teh aya 10 rupa perkara. Hiji haram salat, naha salat fardu atau salat sunat. 2 haram tawaf, naha tawaf fardu atau tawaf sunat. 3 haram nyaba Quran. 4 haram mawa Quran. 5 haram cicing di masjid. 5 cenah. 6 haram maca Quran. 7 haram puasa. 8 haram ditolak. 8 haram ngaliwat ka masjid lamun sieun netes getih. 10 haram dialap suka dina antara tuur jeung bujal. Wallahu a'lam bishawab.